Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang deui sareng Ibu dina panajaran bahasa Sunda. Nah, kumaha daramang kita acana urang diajar bahasa Sunda, mangga urang sasarengan ngadoa heula dina jero hate. Ngadoa di kawitan. Ngadoa rengsek. Nah, pangajaran bahasa Sunda kanggo semester 1 di kelas 5 nyaeta dikawitan ku materi ngeunaan kaulinan barudak. Naon wae hideuk anu kudu tiasa satos nyimak video pangajaran anu ayeuna. Kahiji, tujuan pangajaran anu kahiji nyaeta hideuk kedah tiasa maca pedaran ngeunaan kaulinan. Kadua, hideuk kedah ngaltos kana eusi pedaran. Pedaran teh nyaeta bacaan nya. Siapkeun buku bahasa Sundana. Nah, persiapan lajengkeun nya. Kaulinan barudak. Kaulinan barudak teh naon nya? Kantos hideuk ngadangu kaulinan barudak. Ibu bade dicentrekeun. Kaulinan barudak nyaeta mangrupa kamonesan atanapi katerampilan anu sering dilakukeun ku barudak saperti di daerah Sunda dina waktu rengse. Jadi kaulinan barudak itu adalah keterampilan yang sering dilakukan anak-anak seperti di daerah Sunda pada waktu senggang. Mangpaatna naon wae tina kaulinan barudak teh? Kahiji, ngasah kaparigelan utek atanapi keterampilan otak atau mengasah kemampuan otak. Kedua, nuwuhkeun karakter hade, menumbuhkan karakter yang baik atau mengendalikan emosi. Katilu, ngalatih kekuatan awak. Nyaeta ngalatih kesehatan jasmani ku cara olahraga. Kaulinan barudak teh aya nu dilakukeun ku sorangan, aya nu dilakukeun ku duaan atanapi ku lobaan. Salian ti eta, kaulinan barudak teh aya nu dilakukeun ku lalaki atanapi pameget nya. Aya oge nu dilakukeun ku awewe atanapi istri. Aya anu di kuduanana, ku istri sareng ku pameget atanapi ku lalaki sareng ku awewe. Lajengkeun, naon contoh kaulinan barudak teh? Contona, kantos hideuk ngalakukeun atanapi mijawe kaulinan barudak. Ibu pasihan contohnya di antarana nu kahijina gambar nu ieu teh mangrupikeun kaulinan barudak nyaeta cobi tingali mun dina buku mana mina teh ambil-ambilan namina teh dina buku mah. Tapi mun di lembur ibu mah tapi mun cek ibu mana mina teh stepdur. Nah, stepdur ieu teh dilakukeun ku seueuran ieu mah. Jadi aya kelompok anu ngantai, aya kelompok anu ngajaga duaan. Satos ieu. Make kawih deui stepdur mah. Kawihna teh kieu nya. Stepdur, dur manis maaf madur, lopang, sabulan sabentang, sulusut ka jalan aspal. Nah, barudak nu ngantai ieu teh anu pandeui bakal halangan ku nu duaan ieu. Terus diharewoskeun erek milih bulan atanapi milih bentang. Lamun milih bulan berarti kudu nyalingker ka sabelah kenca, ka sabelah katuhu lamun milih bulan. Tapi lamun engke milih bentang kudu nyalingker ka belah kenca. Sanggeus kitu engke geus beres sadayana paloba-loba mana loba bulan atanapi loba bentang terus pabedol-bedol. Lajengkeun salanjutna contoh kaulinan barudak nu salajengna ieu namina cinciripit. Nah, jadi aya pananganna anu dibukakeun terus si curug anu rencangan sanesna disimpen dina panangan. Sami bari ngawih. Kawihna teh kieu cinciripit tulang bajing kacapit ku bulu pare
bulu pare seseketna, jo padalang mawa wayang, cerek-cerek nong, cerek-cerek nong, cerek-cerek nong. Nah, kenu paneri si curug ieu paneurina ngangkat, maka bakal dicapit ku telapak tangan anu ieu. Anu katuluna ieu mah namina sondah. Atanapi mun dina buku mah namina teh pecsele. Mun sondah ieu pasti bakal aya bentukna teh aya kotak-kotak ieu teh. Engke teh hideep di dinya teh kedah engke-engkean. Teras aya engke bagian anu hideep teu engkean atus engke eueuh deui kanu ngawitan deui ka dieu. Bari ngalungkeun potongan kenteng atanapi potongan genteng atanapi atos anu koin. Ketos beres atos koin mah ti hiji heula nyimpenna teh, kadua, katilu, kaopat, kalima, kagenep sampai ka eueuh deui ka nomor hiji maka eta nu meunang. Salajengna ieu aya namina ieu mah boy-boyan, ieu ge dilakukan ku kelompok. Jadi aya mah kenteng dibereskeun ieu teh potongan kenteng dibereskeun ke tos beres anu bagian jaga kudu ngajaga anu bagian maledog ke dibaledokeun. Teh bakal amburadul si kenteng ieu teh. Geus amburadul kitu ke nu ngajaga mawa bal anu ieu terus dibaledokeun kanu tadi maledokeun kenteng jeung babaturana. Nah, kitu rupi-rupi kaulinan barudak anu dinten ayeuna ku urang di aos sasarengan. Nah, kaulinan barudak teh ulah sampaikeun ka hideep salaku anu aya di daerah wilayah Sunda bagi kateteran gitu. Kacindekanana kaulinan barudak teh bisa mengkarkeun fisik jeung non fisik. Tah ku kitu na hideep ulah main wae game online atanapi PS nya, tapi kudu bisa oge kaulinan urang Sunda. Da urang mah ayana di daerah tataran Sunda. Mun sakitu wae nu kapihatur ku Ibu, pamugi manfaat materina. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun murangkalih Ibu.